Wilujeng sonten para permisa balik deui saring abdi Nabila Lutfi Fitri di program Semanli News sonten ieu sim kuring bade ngajak kuliner di Bogor. Kuliner ayeuna nyambungkeun ke rekan abdi Yerika Abelia Panjaitan. Wilujeng sonten Yerika kumaha keadaan bakso mercon? Kaayaan bakso mercon ayeuna keur loba diomongkeun kulantaran rame dina media sosial. Abdi ayeuna sareng Padani penjual bakso mercon. Wilujeng sonten Pak kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak bade naros sakedik perkawis bakso mercon ieu. Ya, Sabaraha lami Bapak ngajual bakso mercon dari tahun berapa? 2 tahun. Oh udah 2 tahun. Ya. Oh ya. Dupi abdi tiasa terang sabaraha penghasilan 1 bulanna? 1 bulan. Nggak tentu ya. Nah tentu ya kalau jualan mah rata-ratanya paling 3 juta lah. Kalau misalnya untuk baksonya sendiri, cuman ada bakso mercon atau ada bakso yang lain? Bakso mercon, bakso urat, bakso daging isi. Hatur nuhun Bapak, sakitu we paterusan abdi dina informasi bakso merconna. Kali bisa meningkatkan ilmu yang udah keluarkan. Jadi karena lu kalau mau dipakai buat strategi sekarang bisa kayak semula lagi. Ayo. Abdi ayeuna sareng salah sahiji pembeli bakso mercon. Wilujeng sonten sareng saha namina? Abdi Rahma. Oke Rahma, sigana enak pisan tukang baksona. Manawi tiasa terang, kumaha rasana numutkeun Rahma? Terus ini baksana dengan asinnya kerasa, pedesnya mantap banget. Kalau harga bakso mercon sakurusina ieu kaasupkana kantong pelajar teh? Iya, karena harganya tuh terjangkau banget untuk anak pelajar. Oke, hatur nuhun sakitu we. Iya, sami-sami. Sakitu we ti abdi Yerika Abelia Panjaitan kembali ke studio. Pamirsa sakitu wae wartos anu ditayangkeun abdi Nabila Lutfi Fitri hatur nuhun. Abdi sigana anak pisan eta tukang bakso. Iya, ini bakso mercon. Ya. Halo. Abdi Yerika Panjaitan. Yerika Abelia